Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abi Muhammad Aldi, kelas TBSM tilu. Di dieu abdi bade nyaritakeun tentang sajarah kunci Inggris. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Tipayun mangga sami-sami urang sadaya manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dina kesempatan ieu urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugia tetap dilimpahkeun ka junjunganna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawarga, sahabat oge urang salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadaya nu kuring dipika hormat. Tahun 1842 aya hiji jelema anu namina Richard Claiborne ngadamel perkakas anu namina Claiborne Spanner. Padahal eta kunci Inggris di negara Inggris remen disebut Claiborne Spanner. Alat ieu digunakeun ku para mekanik jang ngadamel atau magawean-pagawean mesin. Tapi di tahun 1882 aya orang Swedia anu ngadamel penyempurnaan deui kana perkakas eta anu disebut Claiborne Spanner di negarana asalna. Pedah perbedaan eta aya sababaraha negara anu ngadamel versi sejarah ti kunci Inggris tina tafsiran manehna sorangan. Sababaraha negara saperti Jerman, Portugal, Italia, Belanda nyebutna kunci Inggris anu disebut English key. Pedah percaya kunci eta dipanggihanana ku orang Inggris. Sedengkeun negara lain saperti Denmark, Polandia jeung Israel nyebut alat eta disebut Swedia key atawa kunci Swedia. Pedah percaya Johansson orang Swedia anu manggihanana. Terus alat ieu dibawa ku penjajah Belanda ka Indonesia pas waktu penjajahan Belanda ka Indonesia. Pedah sering disebut English key anu artina kunci Inggris. Ti basa eta orang Indonesia nyebutna kunci eta kunci Inggris. Sakitu nu tiasa disampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.